Manis we. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah sampai ngopi. Kilo jam siang terakhir ending kan ya? Siang, macam Siang ya. Majang siang macam kalor sih. lohor nakeun. Mudah-mudahan urang saraya sampai ridona Gusti Allah. Amin, amin, amin. Jadi rezekina urang berkah. Amin. Juara selamat pamitan gitunya Ya edan lu diharap mah. kurang sami-sami doakeun dia kata tadi pamitan akan Mohon dulu orang gimana we ayana khususna tetangga segala itu pokoknya mas sadayana we lah dulu anu di lembur ngalayan di kota orang doakeun mudah-mudahan anu teu acan gaduh jodoh. dah. Itu seri itu. Anu teh acan jodoh mudah-mudahan sing dicepetkeun kenging jodoh. Amin. Anu masih kene nganggur. Kuring kan nganggur. Termasuk ilex. Ai lain sekarang mah nganggurna lamun keur job. Ai keur aya job mah ya teu nganggur gitu dah ngalex ya. Itu yang mudah-mudahan bersih kenging anak kayaknya sesuai anu diharapkeun lah gitu. Terus anu nuju ke Darama ya banyak khusus kan ke Darama anu rumah sakit anu di bumi anu klinik teh anu pokoknya mah tos sadayana we lah mudah-mudahan sih disehatkeun deui Lahir batin. lahir batin tah dina enjing ieu tapi kaleresan ye memang nyempatkeun sareng tuyul nyempatkeun ka daerah ieu naon Kang ieu daerah Iya teh anu katelana Payung Sari Payung hiji. Sari hiji ya jadi dusunna naon ieu Dusun Pedes 1. dusun Pedes 1 desana Di sana Payung Sari. desana Payung Sari ai Payung Sari hiji naon maksudna Kita namanya disebut teh. terus kitu meureunnya Jika nama letakna meureunnya. oh mohon Payung Sari 1, Payung Sari 2 pun kita letak di iya jadi sesuai dengan perwakilan pangintennya termasuk ibu kota sih soalnya kecamatan di dia gitu. Nah itu kia kan jadi intinya memang abdi tes sengaja kan biasanya jadi anu kahiji modelan abdi silaturahmi mudah-mudahan kalau dia salah rehat Amin. rezekina berkah ka anu kaduana meureunang simkuring teh nya selain anjang sono ieu mah gitu nanging da saur
Aki atau di dieu cenah ari lengser anu ti kaleta aya 15 urang gitu. Mung anu ka irongko abdi mah mung aya 5. Limanya. Murang aya 5. Aki atau meureun Iwan, Aki Acus, Jamal, Iya. Mbah Manta. Anu apa abdi eta? Tak ieu nu 15, abdi hoyong ieu sadayana pamit biasa mah kitu Kang pangirutan. Nya kada blusukan. Da besukan emang gitu janten kami belusukan abdi nyalira mah jadi di kada di Sherlock wae. Iya. Ngangge Google Map. Kadang-kadang eta Google Map abdi kan di mobil Google Map-na ngangge eta ngangge motor. Aku kan kadang-kadang gitu kan tah. Jadi upami tiasa teh mah Iya. nonton yang udah waktosna abdi hoyong kan di sarangan pakai Siap, gitu mah. siap mohon. Ya itu mah Ajang kieu kan. sono lah nya. Mohon intina mah kieu beureun urang mah padeukeut ye sa deklok istilahna sa wilayah Mohon. kan aya kecamatan aya wilayah aya emang sababaraha kecamatan biasanya gitu tahu urang teh beunang di dieu lengser di kaler berarti depok ka kaler kompakis paling Iya. gitu tah ieu mah abdi hoyong gitu hiji ngarekeutkeun antara lengser sareng lengser nya kaduana beunang urang budaya lengser teh salah abdi mah ye abdi budaya angkat sidak langsung ke beh itu Ya, ditinggal lah ya. ditinggal aki mini mainten gitu aki lengser sama mini lengser anu pakumpur mainten gitu saur teh atau teh mah cenah lengser teh memang teu gaduh jabatan Leres. Sanes gelar sanes tahun mun kaayaan teh memang teu luput sareng pimpinan Mohon. sapertos kapungkur mainten raja Raja. tadi mah hoyong terang kan ari lengser teh salesna saha gitu tapi atuh teu wantun nyarios imam Manawian ya akang gitu. Oh, gitu. Manawi biasa salesna lengser teh saha gitu. Aku ambil di daun teh dihiji-hijikeun yeuh Ya, supaya lengser teh semua di kaler teh ngahiji gitu. Ya. Tapi terus terang secara pribadi abdi teh apa ieu lengser teh saha siapa mah deket we jeung raja gitu kan. Nah, iya mah punten kasadayana para wargi barang television channel di mana wayana urang sami-sami dangukeun Manawi ti Akang Iwan atau api Kilengser Iwan tiasa sakedik dua kedik paling tanya apa sakedik we Sakedik we. mungkin sakedik we Nah, paling itu gitu. Manawi terang gitu perkawis lengser anu kapungkur anu kurang ayeuna di dilestarikan gitu mangga Sambil di eta lah. mun mangga Ya rokona nya kretek we rokona ge. malah senyata kan Alhamdulillah. Anu kahiji mah alhamdulillah kanjang sono alhamdulillah. Ya, nuhun. Urang ngaguar sakedik gitu. tah Sesuai tadi teh pengetahuan abdi nya mungkin pengetahuan sanes pinten deui nya mengenai lengser ngan cek abdi saur kalau kapungkur ari lengser teh naon kita kan pertanyaannya lengser teh naon sih saha lah gitu cek abdi lengser eta teh sosok seorang yang dituakan yang itu anu dipikolo termasuk tadi teh menurut sejarah kunaon teh jauh jeung raja. Lengser itu adalah sosok yang dituakan sekaligus pengasuh, bisa penasehat bisa, tapi tadi teh enggak jabatan, walaupun ada di kerajaan. Sosok lengser yang saya kenal seperti itu. Lamun cenah ayeuna dikait-kaitkeun dengan jabatan bisa jadi kepanjangan dari titah raja lengser itu. Lantaran raja mah pegat lain pegatnya disebut namanya aya aturan bahwa raja tidak boleh menyampaikan langsung ke rakyatnya, mungkin faktor keamanan lain raja sieun lainnya, tapi salah sahijina eta faktor keamanan nu kudu dijaga yang gawang langsung walaupun raja harus merakyat tapi mungkin itu bisa langsung terlepas di para abdi-abdi anu sanes eta
karena itu kan raja teh kudu ti raja teh aya patih Mohon. aya Iya. panglima aya senopati mungkin kitu Eh. tah ari lain sama benten panglima jadi secara basajan lah karaya teh Betul. baik. Namun ditarik ke keluargaan mungkin ya termasuk keluarga juga, keluarga si raja eta. Raja Mohon. nya mah mikir kan sama abi dia mah gitu nya menurut abi lah gitu. Jadi moal mungkin anu nami ngajalmi biasa tapi ngobrol tiap dinten sareng pamimpin moal mungkin kan gitu. Iya. Orang biasa anu biasa ngobrol sareng menak gitu Iya, asa teu mungkin betul. gitu. Nah, jadi pendapat abdi kieu mungkin sosok lengser itu bisa siapa saja, artinya bisa siapa saja, bisa jadi eta teh bapak nasi raja eta. Tapi disembunyikan Nah, Kapungkur kan raja-raja Kapungkur mungkin masih agama Taruguna menurutnya, sosok raja terus bertapa gitu setelah lengser. Nah, kata lengser kan turunnya jabatan, melepaskan masa pejabat. Iya. Setelah Santosna jadi raja, diturunkan ke putra mahkota menurutnya. Terus anjeuna apa? Nah, untuk mencapai satu kesucian apa naon lah gitunya dalam bahasa kirang ngatos untuk mencapai titik di mana pengabdian terhadap manusia mangantos beres tinggal ke ketuhanan sebenarnya meningkatkan spiritual manehna. Setelah itu tak anjeuna kembali lagi ke kerajaan mungkin. Cuman sebagai Ngomong eta sosok lengser itu muncul kudu kumaha sih mungkin raja baru mah teu tiasa henteu tentang tata kerajaan teh. Memang kudu ahli Nanya langsung lah tah si sosok raja itu raja yang terdahulu atau lamun eta mah dikolotkeun meureunnya dijadikan lengser dikenal lah jantan lengser mungkin lamun cara masa jabatan mah pengabdian mah setelah pensiun lah ya nama panggil tah jantan enut abdi jadi ayah salah seorang memang masih kene ayah kerabat sareng abdi namina Kang Agus Saban. Oh iya. Kang Agus Saban kantosnya Rio Ari Karawang teh asalnya di mana sih atau Karawang teh naon sih kan kota berenang isinya kabupaten Karawang tapi abdi sempat naruh Kang Ari Karawang teh asal mula kata di mana pendek anjir namanya teh Ari Karawang teh lain Karapan lain Karawaan lain Karawang teh kerajaan Wangsa sawur ayeuna tak abdi emot ye apakah itu sesuatu ya di Bandung sareng Karawang asa seurang di Karawang lain saja selalu gitu dialihkan kali gitu ayat kesesuaian upami akan nyarios bahwa lengser itu raja anu pernah jalmi anu pernah jantan pamimpin terus lengser jadi lengser baru akhirnya gitu nah gitu kan itu jadi ayah lengser turun ayah lengser nanti jalmi ya itu mungkin tadi nanti raja panggilan gitu Manawi itu panggilan nyatanya tapi ayah asma kalau tak ayah hubungan anak sarang kerajaan bangsa kemungkinan kerajaan bangsa ayah bangsa ke keluarga hari kerajaan itu beri kerajaan berenang bangsa keluarga raja beren gitu nah iya ayah di Karawang deh kalau sang lengser oge upami ditilik-tilik mah di Karawang itu seueur apa mungkin itu leres kerajaan bangsa aja terkarawang aja gitu jadi PR kan ya tapi benar sih jadi iya jadi PR ke urang gitu namun disaka-saka mah gitunya dijiga-jiga lah cek para pojangga teh mah mungkin kadinya bisa jadi kadinya dan mual mungkin urang neangan jejak ieu lamun teu aya patuli namun gitu kan kunaon Kang di biasa ngebahas lengser namun sih sebenarnya lengser kemungkinan orang tua urang ge aya keterlibatan kadinya mungkin kadinya nya semacam abdi sok sering ngariung jeung para ieu hanya
para orang-orang gaduh latar belakang aya terah Raden terah menak lah nya cek urang mah gitu. Tah eta sok abdi sok mikir kieu Kang, apakah abdi ge turunan Raden gitu, disebut turunan Raden teu aya abdi di luhurna, tapi abdi yakin Kang, abdi yakin pasti abdi aya di lingkungan ieu baheula kolot abdi. Tak mungkin sosok lengser eta bisa jadi pendapat abdi. Mungkin abdi teh sok ngarariung jeung orang-orang turunan Raden, turunan dia orang dipertemukan jeung anjeunna, bahkan ngopi bareng, ngariung bareng, anjeunna magaduh silsilah. Mungkin abdi ge aya jiga na baheula di masa lalu teh gitu lah. Di lingkungan eta orang tua abdi teh aya jiga di masa lalu. Duka kitu, duka saleresna nya turunan Raden tapi urang teu apa. Nya minimal orang tukang nyuguhan kopi na mulai di kerajaan. Abdi tukang harita. Nya aya we lah di lingkungan eta. Pak kami itu mau di Karo kan jauh. Di Karo. Di Medan itu. Tapi bener Medan ge keluarga masih aya kerajaan ya. Terus ya Kang. Medan salah satu hijina. Raja kerajaan naon di Karo. Lalu apa aman? Bingung apa sih gitu. Ya, tapi kan sejarah masih nyamang rajanya. Raja. Luar biasa sih luar biasa. Pahlawannya. Pahlawan nasional. Iya sih zaman. Itu Kang, memang kelengseran teh seperti itu. Ada lagi anu nulis pernah dibaca sepintas. Lengser itunya itu lungsur. Ya, bahasa lungsur tadi ya. Aya nu ngaguar lengser itu sosok di manusia ya. Aya nu nyebatkeun para dewa-dewata. Turun ke bumi. Leres eta gambaran anu digambarkeun ku pewayangan. Semacam Batara Guru. Batara Guru itu bisa turun ke marcapada, bahasana gitu nya, bahasa pewayang marcapada atau alam dunia menurutnya. Tapi ada yang lebih ditugaskan, nyata kabayan dewa. Nah, naon kabayan dewa teh atanapi cek urang mah lengser. Kunaon dinu hajar aya kabayan pelat. Nah, lengser aya nu oge kabayan si kaya. Sosok lengser itu si kabayan. Jadi anu bisa ngalayani Kaditu kadieu titah, bisa disebut titah anu ditutah titah teh. Makana aya kabayan teh aya pangminakeun kursi. Ta eta sosok eta jelema eta kadang-kadang gini henteu ningali nominal. Nah, si sosok kabayan eta Kami dina unsur komersilnya. betul. Mohon jadi henteu dialungkeun nominal, tapi pengabdianana anjeunna itu. Tah makana lamun zaman baheula kudu nyekel ilmuna nu kahiji ikhlas. Mungkin bahasa baheula mah pernah jeung orang-orang anu nyepeng tritang tubuhana agamana kepercayaanna tritang tubuhana nyata anjeunna nyekel nu tilu kepercayaan nyaeta keyakinan anjeunna ka alam ka Gustina sareng ka papada. Ka eta abdi ngobrol jeung orang-orang seperti itu anjeunna luar biasa. Kunaon luar biasa anjeunna anu diutamakeun adabna Kang. Bahkan ke alamnya gitu Ya pasti. mual ngala lamun lain pelak menang melak manena ruksa ke alamnya artinya ayat timbal balik lah lamun manena bagi ke orang ge teu ngaruksak gitu ka manena. Tak seperti itu nu abdi dipelajari. Nah untuk sosok tadi ya Batara Guru meureun kadewaan anu turun ka bumi nitahna kasa kabayan dewa atau pelayan dewa salah tuh. Nah, eta yang mau dipati deh gitu kan. Mungkin kadinya sih jadi gambaran anak
lamun di sosok naon sosok lingkungan kerajaan anu di bumi, anu di pewayangan ya, mungkin sosok Semar itulah anu pamomongnya, anu ngomong, anu ngasuh. Sosok seorang Semar lah anu bisa kabula kabale. itu kedua anu paling pantas cek abdinya. Sosok seorang Semar itu anu paling pantas gaduh gelar lengser. Sabab anjeunna teu aya nyuhunkeun jabatan. Terus tapi aya di kerajaan gitu. Tapi teu ngangge titel gitu kan. Cuman keberadaannya sangat berpengaruh. Leres. Di kerajaan teh. Sabab anu nyawa sejarahna anjeun 7 turunan teh Pandawa diasuh ku anjeun. Sapinter-pinterna, nah cek abdinya sapinter-pinterna eta raja-raja anu titrah Pandu. Anjeunna teu ngalaman langsung, tapi sosok Semar itulah nu ngalaman langsung. Zaman baheula. Nah, nu jadi narasumber. Saha si Semar teh. Jadi wewe kadinya tah. Si Semar eta anu ngasuh. Sekarang saupamina urang kenal sosok lengser. Tarik dina sejarah eta. Nuhun. Anjing jangan pikiran. Mengatakan. Luhur. Iya. Luhur sagala rupana gitu. Iya. Lengser teh luhur Iya. sagala rupana gitu. Tahun kan tetep kan abi tetep pertaosan kali aya gitu. Kumaha? Abi ka aki ato terus jawaban seperti eta. Iya. Ya biasanya yang tang ya. Kang Iwan ketika Iwannya lengser di zaman ayeuna ieu lengser teh mungkin janten pamomong atana ti naon disebutna teh momongan kanggo ieu kanggo raja sapoe. Ya, leres. Oh, dunia hiburan mulanya. Dina hiburan enak. Dina Tapi memang pernikahan. kenyataanna dina pernikahan hiji raja meureun jeung hiji Permaisuri. Saha rajana eta beuneuran panganten lawan. Leres. Gitu. Saha sih teman-teman da anu diagung-agungkeun waktu hari muka sapoe eta Ya. henteu meunang digawe henteu Iya. meunang ka dapur henteu meunang ka mana-mana kang meunang duit unggul urang itu mah bahagia lah eta gitu eta sami anu permaisuri nabi itu payungan Iya. dibere Diagungkeun lah ya. pokoknya segala rupa diagungkeun waktu hari Iya, sapoe sapoe eta tah aya tah budaya ayeuna meureunna anu disebutna teh naon saurang ki atoh mah Naon? kalawan mapan kata naon Iya. jadi sada acan pameget atau rapi raja na ieu sumping teh jadi si lengser anu Ngahendel. endal heula Beres. jadi neng saurang mah nya kurang langkung lah Iya, iya. kurang langkung nah neng ieu pameget atau rapi calon neng raja dari sumping Iya. ibu aki heula seolah-olah seperti itu Iya, beritanya ibu aki heula urang atau istilahna urang sampeurkeun hayangan naon sih sabenerna ieu model gitu mungkin tah Iya. kan tapi kalau terus terang sosok lengser teh beneran tos aki-aki nya tos aki-aki nya tos sepuh lah Iya. istilahna begitu tadi dia aya lengser aki lengser sareng ini lengser Mohon. nah kang dina tiap acara eta sok ini lengser teh jadi jiga kena itu kan gitu. tapi ninggalin Anu di luar dandanan ini oh, gitu di ya. luar dandanan ini kan gitu. beneran tah soal abdi sareng aki atuh kalau nyari lo Iya. sareng aku mah siatan di biasa orang gitu kalau jumbal segala kadang-kadang di sareo kan Ganjilung itu tina tampilanana asa kurang pernah gitu nya. oh entah abdi itu kan pertawasan di kandidat ayeuna teh gitu nah aki teh jadi ayeuna mah ngora cinta pendampingna gitu jadi ai kapungkur mah aki teh nini Iya. Ya emang di Nurilna kan gitu kan. Oh. Aki mah kudu jeung ini. gitu tah eta kumaha kan ka perkawis eta Oh, pendapat abdi gitu, harus pendapat abdi. punten we da abdi mana abdi harus Ya, mangke siap. Tadina ieu memang lagi tadi teh meureun berpasang-pasangan ya. Oh. Aya aki pasti aya ini. Moal mungkin aya nu lain gitu kan. kecuali selingkuh Tah eta.
gitu. Ada tahu tapi enggak sepuh tuh. Ente sih, nonton kanyahoan. Ayo cakap kuning ini. Cakap Gusti macam-macam cakap kuning ini. Jadi memang disebut sosok Aki Lengser itu disebut aki-aki. Memang aki-aki wujudnya disebut kolot, tapi kadang-kadang kos budak kelakuannya gitu. Ya malum dari dunia nyata ge kadang-kadang kolot mah aya pikuna aya. Terus kabeh kolot kudu jag-jaguaring ka satana pi iyalah. Terus ayeuna di dunia hiburannya semacam anggaplah ayeuna mah hiburan cenanya pelengkap, padahal mah nu salaresna mah Lengser itu petuah-petuahna nu kudu diregepkeun teh. Termasuk tadi kok ganjrung Aki Lengser jeung ngorak. Nah, contohnya kan kurang pantas ya kan. Tapi ayeuna tadi kayak seni itu berkembang mungkinnya. Seni itu tidak mati, jadi tidak diam di tempat. Mungkin banyak inovasi, inovasi kemungkinan bagi orang-orang ayeuna generasi ayeuna. Tapi untuk abdi salah Lengser di KLR tabu mante, kambing tabu mante ngan cuman saker abdi teh mah hoyong nama Aki sarang nini, Aki sarang nini. Sebab naon? Mungkin saat tos nama apa atau nabi seorang Aki itu anu dikolot teh di awal sebelum acara hari H, si Aki itu orang yang dituakan itu anu ngatur sagalunpana. Bahkan dina raja nage aya bahasa nu kieu ya angin eureun heula ularek merek bewara nepikeun ka angin ge dieureunkeun saking sakralna. Saking sakralna itu gambaranana. Walaupun pada kenyataanna moal mungkin angin dieureunkeun saha si maneh gitu kan. Tak gitu seperti itu. AC mang anu dieureunkeun AC sakeun strike eureun heula geus eta. Artinya pemikiranna ulah protektif ulah dugi ka aya cek paribasana mau ngamuk gajah mata si ulu tah halal nu teu dipihara. Artinya barudak siap buat salarupana. Tah untuk tadi bahasan aya nini anu nyeleneh anu dangdanana geulis sanes nini mungkin bagi mereka inovasi itu. Abi menganggapna ge kieu eta mah bintang tamu Incu Aki katanya gitu supaya lebih biar seger lah ya kan kumaha pakai kieu abdi gaduh masukan gitu kan satu paminan motivasi dah kalau kata satu paminan mungkin Lengser aya anu ngadampingan saya sekarang ngomong kata Incu. Iya, iya. Saya merenangnya. Ini jadi ngora ya. Incu aing berarti ya. Gitu merenangnya supaya ada ayah gitu kan penginten. Iya mah abdi gitu. Inovasi tapi memang kena gitu penginten. Jadi hiji gitu. Tapi ge aya pendapat sendiri memang. Artinya kieu. Artinya tadi cek akan Incu. Tapi abdi mah teu ngaku Incu. Oh gitu. Teu buka Incu kos kitu. Beuh sing aya selingkuh. Teu buka Incu kos kitu. Keur mah akina gelo, Incuna tambah gelo. Keluarga gelo. Jadi emang eta mah mungkin bisa disebut tim riweuh. Kasaran juga. Soalnya emang tugas Lengser dinten teh masihan petuah nanti mapagahan. Justru cek abdi sosok Lengser itu bisa jadi Aki ninina anu ngabagiakeun calon minantu atau tapi calon incu tah eta abdi mah misi abdi eta sosok Lengser itu kumaha sibukna orang tua tanapi akina nu mikanya incuna sampai diatur tata tempat mapagna segalana tah eta tah untuk eta mah nya tadi teh ya hiburan teh sosok eta gendela disebut nu gelo bisa da artina urang gelo da kudu aya nu gelo jadi kieu
lamun orang ningalina positif bae Mohon. mual nyaho Mohon. nu negatif teh kumaha sih? Bener. Jadi si sosok ini teh tidak baik. Cek abdi Iya. nah lamun hayang nyaho anu kurang bagus teh ieu kan jero papakian jangan berlebihan kan urang mah di lembur meureunnan abdi lembur pakaian ge sederhana terus sosok seorang lengser itu gambaran tinu raksukannya kan Mohon. tinu angguan abdi itu memakai pakaian hiji hideung angsi hideung celana hideung nya kampring hideung celana hideung gambaran sederhananya aya iket julang apa ya? eta tanda orang nu tos ilmu berilmu serba tahu lah orang nyaho gitu berpengalaman disebut berilmu mah kurang ieu lah nya berpengalaman Lah kita. berpengalaman Mohon. eta sosok seorang lengser terus memberikan petua asa kirang merenah gitunya kirang payus ngahiji jeung nu tadi teh dandanan lu banju kumaha rek mapagahan manehna sedang pakaian manehna geus kitu tah itu bisa diterangkeun dijelaskeun di tah ini kurang bagus sakedik memberi masukan ke jangan seperti ini bisa dikitukeun Jadi edukasinya seperti katanya. Ari aki mah pasanganna jeung ini ulah siga ieu Aki mah di itu di bumi. nah mual mungkin sosok ini mau ke pakaian anu nyingsak seperti itu eta tugas seorang aki lengser menyeritakeun seperti satu kegagalan ini Jadi bahasa evaluasian kanggo panganten kapayunan pergawis tak inu goreng teh ieu iya dan teh ulah berlebihan lah berlebihan saya oke sih Kang tadi teh mungkin aya urbanisasi bisanya mual aya tuh film si Inem merenya pelayan seksi nu baheula mah urang lembur bau lisung cek paribasana pindah ka kota hijrah jadi bau parfum eta biasanya bau hau nya beda itu biasanya bau hau yang nu dikangenkeun teh gitu pakai samping itu kan rok nyingsak biasa rok mini teh ya yang orok teguni ya rios punten sanes bukan kelima ya terus Akang dimulai tahun sabaraha terjun ke dunia mung satu acara kan belum terang Akang satu acara janten lengser pameran lengser teh janten naon heula oh gitu tahun sabaraha lah istilahna maksudnya hari tahun nama kirang apalnya nganu jelas mah kieu memang abdi teh masih kaya katulung seninya dia hiburan lah nyata pun bapak teh dalang profesina dalang wayang golek terus ngagadohan grup namina Gentra Tumaritis padahal bapak teh memang basicnya di pesantren kan pesantren di Majalengka sekolah sambil pesantren lantaran mungkin ya untuk ayat gugatan kamu seni tersebut boleh dari dialih ke bapak Majasuk pun ini teh ditah ngawayang baik dialih teh terus setelah nakal keluar di pesantren malah dibalik lantaran kehidupan tahun sabaraha kan tahun barangnya juga ada waktu sepuh menuju alitnya sekitaran SM di mungkin usia SMA nya setelah SMP lah terus nikah orang tua zaman pusok tak kapung Kang Karawang tak eta teh orang tua teh terus makalangan di zaman SMP itu jadi dalang sakelas disahnya upami di eta mah saperguruanna sareng almarhum Bapak Haji Cecep Supriyadi saperguruan saperguruan eta di Jalan Miring Kang Kapungkur di Bahoking nah Kapungkur aya sakola pedagangan di Nuhun Sangkali daerah Sangkali Haji Cecep teh saperguruan di Cikangnya aya dan dalam kapas teh kita seperguruan sederhana tuh lantaran potensi Bapak Haji Cecep lebih sosok
sosok seorang guru mah ningali banyak. Nah ini sosok yang bagus nih. Kita jodohkan dengan sinden yang bagus. Dia nomor ngangkat ngaraw. Itu guru lebih uninga lah. Mohon. Nah itu untuk penampilan sami sepuh abdi ge lain saya ngabanggakeun sepuh abdi ge sae cuman dina Swanten sepuh abdi kurangannya ada kelebihan ada kekurangan. Ngomong ibing boleh terus eta lah luar biasa di sejarahna gitu. Nah, balik deui ka abdi. Mohon. Lantaran abdi aya katurunan eta abdi di bahasa ini ingin terus lanjut oke. Jantan berkecimpung di seni ya. Mungkin tadi balik deui ka bahasa gentra tumaritis. Naon sih tumaritis teh? Sing horeng di dinya oge geus digurakeun mungkinnya. Tumaritis teh bisa oge aya nu ngabuka ngaranna tumarima titipan seni, bisa tumarima titisan seni. Jadi abdi kanu seni teh salarasan teu dicahayang kan. Bahkan orang tua sendiri ulah seni. Naon negatifna seni kurang kadang-kadang hese kanu ibadah lamun kurang ngacuna karena sholat. Kadang-kadang waktu sholat di zaman ayeuna nya dilumpah. Jadi aturan meureun isoma istirahat sholat makan henteu kadang-kadang hanya ngararopi beda capek teh meureun tahan dikhawatirkeun kulantaran kolot agama kuat ulah sampai bisa mah kadang-kadang dina seni teh loba ngalanggar. Padahal mah seni itu khususnya pewayangannya titisan ke para wali kan. Mohon. Ya, terus ditinggal di para wali. Abdi sempat maca, abdi sempat naon ngaranna teh ngobrol sareng pun sepuh. Pak, kunaon Bapak teh jadi ulama? Malah jadi kalang. Bapak itu inilah salah satunya penyebaran agama yang berbeda tata caranya. Mungkin ulama hanya bisa bercerita, tapi dalang bisa digambarkan dengan sosok wayang. Inilah kehidupan seperti ini. Lebih nanti sana langsung cepatnya. Tahu penyebaran itu seperti itu. Mungkin tadi saya abdi ayat titisan, ayat arahnya, cara seni di lapang. Terus naros akan di semenjak kapan abdi jadi eta? Abdi lantos gitu, topeng kan, jempongan, dan ternyata abdi itu ayah, namun cara bagian itu ayah, minat itu tinggi untuk jadi penabuh gamelan. Tapi selama itu biasa kan, cek paribasan nyepeng kecreke pabelit. Nah, cara abdi anu paling dominan nyata dina karakternya. Mungkin salah satu nata kadenya kadewe kami kasar makana paraban anak pamajikan bahasa kasar gitu, paraban anak pamajikan kudu hasil anu halus. Lamun hayang jadi putra putri nu soleha paraban kudu halal. Kan ieu sosok apa abdi seorang dalang di paraban ngadalang bageulama disebutnya sasajen meureun nya. Ngadalang teh pasti aya perwanten kan. Tak jadi jigana abdi teh sedikit pidana jadi ngabentuk seperti jiwa abdi ini. Nah, makanya lamun salah bapana anaknya pasti salah. Sebab ladang eta kan. Tapi dihenteu ge abdi teh aya padorong. Terus abdi kunaon menggeluti dunia semenjak abdi tinggal di Karawang terus ingin kembali ke dia tanah tumpah darahnya kapedas dia Emang sempat di mana? di Karawang abdi di Poponcol ada kami terus abdi di Poponcol teh cenama tempat yang paling bersejarah cenama bahkan Karawang teh di dinya terus ayat tanah timbul di dinya kan tanah wali lah nya termasuk masjid agung katanya. Nah, terus abdi balik ka dieu abdi hoyong abdi carita nama basic abdi namun dina trak keturunan aki ya tanah kelahiran di dia asli aki teh nyaeta orang tani kang Tani asli asli tapi resep tanah seni tah nini abdi resep tanah seni
terus aki-aki buhun bisa ini nu paling kental buhunna. Lamun ti indung tapi pedagang, petani sekaligus pedagang. Iya seni kemana itu jalurnya? Abdi kita terang kalau guru nama kan abdi mah terangnya ti bapak ini nih resep kanu seni. Salah sajinya anu menonjol di abdi naon sih? Tani abdi teu diajarkeun kan? Teu diajarkeun ku aki teu diajarkeun bahkan bapak sorangan teu nincak sawah. Sabab naon? Kunaon disebut bahasa teu nincak sawah? Mungkin bapak ada bergelut seninya. Seni pada waktu itu pedalaman panglaku-laku nak. Wah, aya waktu lah ya. Jadi maneh mah tadi mah hasilna bae cek aki gitu. Diwaris sawah. Cuman tadi mah hasilna jadi teu terang proses menyawah itu seperti apa, pertanian itu seperti apa. Jadi ka abdi mah teu turun, ilmu seni teh diturunkeun ku aki teh ini teh. Jadi anu nurun pisan lanceuk kanu gamelan mah dan dia mah ngikut proses. Nah, abdi setelah dewasa jadi kawarisku bapak teh dongeng kan setelah bapak pensiun. Nah, wayang emang sempat abdi waktu abdi sok aya ngiring manggung gitu. Cuman waktu itu kan kecil itu biasanya penggamelan. Jadi lu kawaris cerita begini, cerita boleh kecil gitu. Tapi kadang-kadang sok dicanda ke rekan-rekan sepuhnya CS-na lah kalau zaman ayana mah. Terus ke anak buahna ngobrol eta nu kasarep abdi teh eta kan. Jadi ilmu salah sahiji ilmu lengser. Walaupun orang pengalaman setidaknya orang nyaho pengalaman batur. Eta ilmu kehidupan abdi. Bahkan abdi sempet ngobrol-ngobrol jeung para sepuh. Ngobrol dia jadi kita nurunkan ilmu selalu para sepuh. Salah saja bah abdi nurunkan ilmu dia tak eta teh ilmu nu tadi diturunkan pengalaman aing teh ilmu. Oh nu paling indahnya seperti itu ngaji seperti kieu ya ngopi kan aya istilah naon cenah cek Kakang ngopi teh aya ngobrol piduiteun aya nya aya ngobrol pinter aya nya rupa-rupa lah gitu artinya nambah wawasan urang cek bahasana kudu urang ngalaman di pacok oray nya aya nu nyaritakeun be dari pacok oray teh nyari cenah nya enggak sewe eta urang mah kudu ngalaman teuing gitu. Jadi abdi terjun di 2016 kan. 16 ya. 2016 teh berarti sabaraha tahun. 8 ya. Bukan tapi ieu nya 17, 18, 18, 20, 21, 22, 23, 7. Pada 8 aja 8 berapa ya lumayan pengalaman lain seperti pasti Bagaimana kan ngomongnya baliknya langsung 2017. Berarti abdi jerak kalempur. Pertama abdi ulang tahun Karawang Muka Barahat abdi dijadikan lengser. Mini lengser. Mini lengser dadakan. Dandan segala macam. Abdi cakat sarang ajeng. Kesenian ajeng. Abdi pernah ngadang ajeng teh tapi encan pernah nyaksian ajeng teh rumah dan ternyata abdi ngibing. Kebetulan waktu itu abdi teh di puasa kan. Di puasa hampir pingsan. Ngibing dah kapanasan onggonya. Ngarakna siang, di siang dangdan ternyata ngarakna setelah asar. Terus ngibing jeung ajeng ternyata ajengnya sakral sebetulnya. Ajeng itu kan bisa diheureikeun. Kan langkung tua di topeng kan. Iya. Ajeng itu ternyata tari sambutan. Lamun di Bali naon sih nya? Tari pendet apa tari naon dah? Aya tari naon ya? Nya nyambut gitu. Tari pembuka. Nyambut orang-orang besar apa adat budaya seperti itu. Ajeng mau ngaya di Karawang ya? Iya. Iya. Alhamdulillah tapi lebih dalam deui hoyong perdalam. Kalau perdalaman sih sabuna kieu abdi ge kontra ini teh naon sih nya? Buhun teh naon sih? Kelakuannya seperti itu gitu. Abdi can terang buhun teh naon. Bahkan
membencinya gitu kan. Iya, sempet lah ya. Iya, dapat orang kan orang modern gitu. Pas dia dipakai kene wae, sih manfaatnya, dan ternyata abdi semakin membencinya, semakin merindukan, kepanasaran abdi timbul. Iya. Dan ternyata luar biasa kan. Lebih menghargai Kagustina teh benar-benar gitunya. Sosok anu sang pencipta teh gitu. Artinya kan ajaran kita lebih menghargai. Namun cek paribasana bahasa kapamali teh leuwih sieun ku pamali anjeunna. Abdi aling ngalanggar eta bahasa pamali teh gitu. Nah, untuk orang sabab naon untuk keyakinan mereka yang lebih yakin terhadap ajaran eta lamun ngalanggar aya mantapna kan. Aya mantap. sakral Itu di manehna pasti anak pintu. Gitu kan kadang. Lain mah hukum alam bisa jadinya atau napi karma nya. Karma jeung karma. Nah, eta itu orang-orang tua terdahulu alim ngalanggar eta. Nah, di 2017 abdi pindah ka dieu untuk memperdalam. Tapi itu teh mungkin tadi teh meureun aya guratannya. Lamun cara ridho aya ridho ti karunggun meureun abdi teh untuk ngupas-ngupas eta. Henteu mah disebut kieu nya. Tah sia ayeuna ngaguar-guar eta ataupun membenci eta kolot sia teh baheula. Itu padahal mah ajaran ayeuna laporan ku sia tah. Dijongklokeun meureun kan bahasana gitu. Kunaon sia ngalanggar-langgar ieu. Tah sia supaya lebih nyaho, lebih mencintai budaya-budaya baheula. Ayeuna ku sia bener ayeuna abdi teh sangat menghargai budaya luhur barangkali. Gitu Kang. Eta bahkan abdi teu ayeuna mah teu panapika budak anu proses ayeuna tadi teh meureun nya cek Akang. Dangdanana kitu abdi disebut menolak mah tidak. Hiji seni berpatokan seni mah terus berkembang inovasi. Kedua gede manehna ke proses. Iya, karena memang kehidupan jami ya, kehidupan makhluk yang ada dalamnya itu memang henteu anu Ya, beda ya cina henteu kitu pasti aya lainna kan kitu tah ieu lah justru majemukna atau napi beragamna kehidupan dunia itu jadi rame gitu Orang ningali positif malah ya. gitu panginten Jadi gitunya goreng wae karena negatif teh gitu kesan. saya gitu Saya tak untuk perbandingan aja. ayeuna nama bahasa balik dari channel di mana wae ayana urang taroskeun ka Iwan kesan sareng pesena janten aki lengser pesena kanggo sadayana aki lengser kumaha. Oke, siap. Lantaran ditaruh sih nya. Alhamdulillah ya aya pertosan eta kesan dan pesan kesana alhamdulillah abdi artina walaupun tidak secara langsung ditunjuk ku para karuhun merenya supaya ngagelarkeun atanapi melestarikan budaya karuhun untuk generasi milenial ayeuna. Tugas abdi memang berat Kang, berat teh untuk cara pengaplikasianana sabab budak ayeuna leuwih pinter protes budak ayeuna mah lamun budak baheula cekolot naon ngaranna lamun cekolot teh pamali tah moal dilanggar moal nanya ke gitu lamun budak ayeuna naon sih pamali teh tah kudu aya alasanana panjang dulu ya panjang tah tugas abdi teh lebih berat mah cara penyampaianana supaya lebih manehna konkret ke hati lah gitu akal manehna tah tugas abdi tah terus tadi teh abdi merasa bangga abdi parangtos ditunjuk jadi sosok memerankan seorang lengser tapi insya Allah abdi neuleuman eta dunia kelengseran moal sapotong-sapotong Kang eta tugas cek abdi tugas mulia eta Kang sabab eta adab itu ya di atas ilmu bisa jadi terus bisa jadi ilmu itu sendiri adab bisa jadi gitu abdi nerangkeun ka generasi ayeuna tak pesen abdi
pesan abdi untuk generasi ayeuna khususnya ya, cobalah pelajari atau napi naroskeun naon sih gitu, naon sih ya dunia lengser teh atau napi peradaban terdahulu teh naon sih gitu. Tugasnya hanya abdi masih tugas untuk generasi sekarang pelajari eta, pelajari buhun. Buhun adalah bahan. Lamun bahanna diguar loba ilmuna. Kupaseun keur urang sadayana. Khususnya ke kehidupan urang. Ke kehidupan urang. Tugasna eta teh pesena ulah meuceun tali paranti adat kebiasaan. Sabab eta meunang milihan karungun eta terbaik keur urang. Tata cara lamun dino agama mungkin sunnah anu teu diguar di Al-Qur'an teu aya kan aya anu tersurat aya anu tersirat eta bacaeun tong di Al-Qur'an mana anu ikro apa Kang bener bacaeun teu kudu dibaca eta manginten gitu nya mohon kitu manginten jangan nah gitu hari itu mah alhamdulillah simpul sakadik lah mah henteu naon jadi sebatan teu poin gitu jadi saeutik we meureun ti aki nya di kanggupan saeutik nanti ya atau saeutik lain misalnya sepanjang gitu nya mungkin aki acus ya mungkin mohon siap tepangan kalau pasti ya mohon siap ya acus kumaha cari apa gitu ya intinya mah kurang ambil hikmahna saena nu awon namanya kesalahan pribadi malengser atau pikiran penting masing biasa lah nyandak anu saena picen nu awalna itu behnya tong ditiru nu nah gitu pamirsa balat kali ini channel di mana ayana alhamdulillah sim kuring Kang Juan Kang Gunung nyuhunkeun Budi pamit di para sadaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai